Naon atuh teh? Rupu rampas di rupa seperti itu tetepok gerak. Aduh, iya ronggeng. Mana monyetna iya. Sia. Jadi ronggeng monyet. Aduh. Naon Cil? Ya saudara-saudara sekaligus. Saudara-saudara sekalian. Raja mana yang ngomong taweh wah tuh siapa? Gaik saudara-saudara. Lain gaik. Baik. Ya pada pengar. Barangkali barang hakan pada malam ini. Mana acan deh? Acan dah kakara datang saya mah. Aduh. Anjir. Naon? Orang Kumaha, Cil? da di bejaana ge ku Cep Irwan senam Cil cenah wayahna cenah dapeting bunggul. Anjir eta urang ti Ciamis tadi magrib nyeak urang mawa motor. Ti Ciamis mawa motor Ducati. Lain Ducati atuh teh Ducati hayam, Ducati muning ka ditu nama. Motor orang dinatanyakan di Batu Nunggul hampir teu naek. Atuh motor orang geus kolot ya rego-rego eta aya nu nyiap ti tukang. Kumaha cenah? Pak cenah teu kuat teh dinatanyakan mah digayem najis teu teu aing teh. Motor ti tadi hakan wae najis. Digayem. Telila motor orang kempes. Telila teh asup ka bengkel, bawa ka bengkel. Nya. Teh Mang teh Bang namalkeun motor orang kempes. Kunaon dicep cenah ka urang. Aduh. Saha nyebut cek ke maneh? Tukang bengkel ka Dede. Aduh. Ka Dede. Lain nyecep di mana karep lah ieu. Urang mah lain balaga kajeng teh burit tadi tuh awewe di ditu megat. Cenah ieu Mang Kancil. Mohon anjir cenah si Kancil kasep bae. Sumpahna ge cek awewe di sing sumpah ta awewe ditongo di ditungan. Pamohalan moal mungkin. Sing sumpangan awewena lolong. Dalamun beunta mah ieu nu nempo beungeut. Ya, atuh bari lagi mana teh karena datang. Poho urang teh lila di Batu Nunggul kempes urang teh sup ka bengkel. Teh Bang namalkeun Mang, teh urang ieu arek manggung ka Cisaga urang teh gitu. Terus arek ka mana dicep cenah gitu. Arek kanu hajat teh arek manggung urang. Urang pas diasupkeun ka bengkel. Urang teh teu pas ngareret kana aksara tamal ban 24 jam najis teh motor sapoe-sapoting namal motor hiji cenah aing teh tulus urang namalna lain gitu ieu maneh bener beletna kabina-bina. Naonna Lain ditamal salila 24 jam. eta aksarana di dinya cenah tamal ban 24 jam. Anjir motor hiji sapoe-sapoting cek urang teh. Najis teh aing teh tulus. Lain kitu. Naon? Eta teh bengkelna bukanna 24 jam. Eueuh aksara bukaan kan tamal ban 24 jam. Najis teh aing sandang teh motor hiji sapoe-sapoting cek urang teh. Ning cep teh tulus najis urang teh. Ari teh lila teh urang da ka magriban. Di dinya tah cek teh Pak ari masjid belah mana? Tuh cenah pale ditu cep masjid mah. Cek teh Cep deui. keun bae da ka Dede. Ari cek urang dinya teh. Ari cek urang teh, Pak di masjid aya cayan. Wih seueur urang teh kata tulus urang salat magrib. Nah, Di masjid aya cayan hayang ka keum urang keur salat. lah bener aya Kata tulus maneh. urang salatna urang. Lain gitu ya beneran heuh ya cai teh di WC di dinya. Lain di WC da urang mah nanyakeun ge, Pak di masjid paling mana? Tah cenah paling dinya. Di masjid aya cayan, ih seueur teu tulus urang salat magribna. Bingung tuh dah aing ngobrol jeung Gelo anyar teh kitu tah. Heeh. Ka mana maneh Kancil? Atuh kakarage datang ke sebalik atuh kumaha? Ulah sangeunana maneh. Sageunahna kumaha? Kene wakil rombongan ieu ringkang pamayang. Ka urang hareui kitu urang disebut Gelo anyar. Urang teu ngeunah kana peranakan urang. Lain peranakan perasaan gitu ah. Kadenge ku inung bapana mah lamun teu dicabok-abong anakna disebut Gelo anyar. Terus kumaha tuh? Uban urang teh Gelo teh geus lila urang teh. Ngan urang mah Gelona reureundahan lamun keur nganyuk Eli. Lamun aya nu nagih Gelo. Lain aing ngobrol-ngobrol sing sadar atuh maneh teh. Hah? Sing sadar kakara panggil orang Bandung sepopolotot gitu teh. Nah aku mah ada urang geus sadar ieu. Eta mata popolotot gitu. Mana popolotot? Eta mata. Ieu mah lain popolotot adat gede mata setan ieu mah. Ieu teh adat ieu teh sadar ieu teh. Lamun ambak. Lamun keur ambak mah rak-rak matana kadinya. Kono paparihon nih mah leutik atuh gede-gede mata atuh.
Badak urang mah tadi ge teh salat Isya ieu. Heeh. Arek salat Isya kumaha tarang can adeg mata miheulaan. Cil, tak kenalkeun ka orang Bandung tinggal itu nya. Heeh. Sabenerna aya urang Bandung. Aya tak orang Bandung ieu. Sabenerna mah kancil ge peuting ieu teh kudu nama di Bandung. Ayeuna peuting teh. Peuting ieu teh kudu geus di Bandung. Manggung. Bukunya eta buku manggung henteu dulur teu boga maneng di dieu. Ya teu pararugu bisa goblok. Aduh. Yo Cil. Hah? Ayeuna pakawulan sok. Tadi Naon? urang geus isu keneh di dieu urang mah. Lah urang mah moal pakaulan urang mah nu hajatna ge can mere udud. Can Nah atuh urang kakara datang atuh. atuh heueuh kawan teh sok enak pakawulan heula. Urang teh palatas bawa motor kadinya. Ari pas kadinya anjir aya perum cai aing teh. Perum meh mana sih teh? Eta di dinya Wah perum dinya mah. Astana di dinya. Perum perumahan masa depan. Urang teh nanyakeun, "Assalamualaikum." Ari beuri gidik teh kaluar. Nah, Bade ka mana, Cep? Cenah kitu. Teh rek anu hajat ceuk lain ngomong-ngomong kita huntu ka manakeun. Hah? Huntu urang? Heeh, aya bejana cenah. Apaan urang teh balik ti Pangandaran. Heeh. Peuting jam Nya. 1. Nya. Urang mawa motor, kahayang teh dina tikungan. Heeh. Dina tikungan nu mengkol geuning. Toh. Di mana-mana ge tikul mah mengkol nu lempang seteh. Eta kurang teh dikelaksonan. Tit kahayang teh kasisi da aya motor. Saha teh? Logak. Logak. Atuh ku urang kageleng logok kejuluk golosor eta huntu urang opat keur jogedna aspal kieu ya. Huntu urang. Terus Tak urang teh teu lila teh lah keun bae eueuh huntu ge isuk diganti cen teh ka dokter gigi ku huntu gelap. Ameh tutung. nya. Aduh alhamdulillah aya urang Bandungnya. Aya tak orang Bandung Mana? aduh. Ning atuh teh Tisa. Tisa ya. Dinu hajat. Aduh, tinu hajat ieu. Heeh. Aduh urang Bandung. Aduh. Iya. Ya urang Bandung. Lain panganten. Panganten. Panganten istri Aduh panganten aduh. Neneng Yati. Manis sombong pisang. Ih neng Yati manis sombong. Ih mani nista. Lain karawak-karawak teh kitu. Aduh, Naon? eta panganten. Panganten istrina eta Neng Kacil ge Yati. baheula kitu. Itu kumaha? Model panganten biasa make upacara edot gitu. Pacar adat Saya teh. upacara adat ngan panganten cenah. Ayo mah panganten cenah mangga panganten nincak endog hayam. Urang mah lain kamari ge. Cenah mangga panganten nincak endog munding beus urang. Cenah panganten meupeusekeun kendi ari urang mah meupeus keuyang kamari itu. Tapi ya panganten istri Neng Yati. Punten kanggo kauleman sadaya. Heeh. Ieu mah bilih bilujeng patepang sareng Mang Kancil. Heeh. Punten bilih ieu mah resep ka Mang Kancil, resep ka Cap Hendi, atanapi ka tukang kenang, teu kenging sapertos nu hajat. Abi nyebat-nyebat rokok, sor 2 bungkus. Gitu. Punten sanes napi pangasih, abi boroa 2 bungkus, 5 bungkus kapeser keneh. Namun upami resep ka abi, resep ka Pak Hendi, resep ka tukang kenang, teu kenging sapertos nu hajat. Golosor 2 bungkus. Cobi emut, apa dia lobaan ieu ye? Beureun kudu kabagean ieu ge kabeh. Sia teh. Apanya? Geus alhamdulillah. Apanya mah jang urang ari itu. Moal, ari itu Kan moal. kita bertanggung jawab ketua. Oh eta mah. Aduh, alhamdulillah wilujeng patepang ka urang Bandung. Heeh. Anu waas urang Bandung waktu kana TV Kanjil ge pernah. Pernahnya? Pernah kana TV di Bandung kan kaluar deui. Aha. Kasetrum. Segan teh mana miluan syuting preman pensiun gitu. Kasetrum urang kasetrum teh teuleut urang. Urang mah rajan, urang mah boga TV, urang mah dasar pamere atuh. Kumaha gitu kumaha teh. Rajan TV. Carita TV teh. TV-na mah alus. Alus. Ari sorana aya. Aya. Ngan gambar eueuh. Oh, salah masang antena meureun. Eta ge dibalikeun eta ge ku urang. Imah di luhur, antena di handap. Urang teh dipindahkeun. Tah Jadi make antena ulahek lain gini. ulahek atuh sia teh. Naon? UHF ayeuna mah. Ulahek. UHF. Apaan potong nu urang mah ulahek gitu tah. Tah, duit disetel aya gambar. Gambar. Sora eueuh. Urang teh tadi mah sora aya gambar eueuh, Iya. aya nama gambar aya Aya, sora sora eueuh. eueuh.
setel urang teh bawa ka bengkel omean deui. Setel deui di imah aya gambar. Aya. Sora aya. Aya. Gambar aya. Aya. TV-na eueuh. Atuh eta di mana TV eta gambar aya sora teh di mana tuh? Hah? Di pipir. Di si bonet. Heeh. Alhamdulillahnya Cil. Hah? Urang bisa ditepung leungeun di dieu. Mohon. Dina raga tasyakru nikmat. Mohon. Nikahna Neng Yati sareng Kang Nur Jamil tinggal itu. Amun mudah-mudahan eta panganten. Sok doakeun. Dina rumah Kacil. tanggina sing aya dina lamat lamut. Ai lamba. Lamat lila. Ai lambut. Lambut beuteng. Jadi sing lila dina beuteng. ah teh. Lain dina beuteng teh naplok. Jadi sing lila dina beuteng teh geus teu mimiti amprok tapi kakol teh geus ulah gunta ganti eta beda sing gunta ganti ge nu kitu-kitu kene nu diteangan mah. Nya eta pengalaman kancil urang. Gitu. Mantap mudah-mudahan eta panganten dina rumah tanggina sing aya dina sakinah mawadah kamaroma. Ye. Mawadah. Sing aya dina sakinah mawadah kamaroma. Lain sakinah mawadah warohmah. Sing aya dina sakinah mawadah kamaroma. Lain mawadah. Mawa sayur meureun. Mawadah warohmah sia teh. Ya ninggal geuleun pon aga. Ibu-ibu, boh pilih dina wangi dieu seueur anu nuju ka kandungan utamina Neng Yati nya. Sing seueur amit-amit sareng istighfar pami ningali Mang Kancil. Datos di ala peurahna mah. Memangna urang di bakal kemang biak. Sok ayeuna pakaulan katanya. Urang mah tara nyanyi, urang mah kamari ge di tasik teu kapingsan urang nyanyi. Nah nih. Waktu urang keur nyanyi aya awewe ngalungan kembang lung tewak urang teh. Atuh eta mah. Ngomong melati. Heeh. Nyanyi deui aya awewe di ngalungan kembang tewak. Heeh. Nah katilu kali urang nyanyi eta anu ngalungan kembang di tengah lung jungkal tapi kapingsan urang. Nah tuh kembang-kembang we pingsan mana teh ah. Apaan ngalungkeun kembangna jengpotna lung beledak jungkal wae pingsan urang. Atuh lagi ganggukeun kembang ngalungkeun pot atuh teh ah. Apaan jengpotna gitu. Ya tuh mohon pakaulan mah naon rek nyanyi, rek jaipongan, rek silat naon atuh bebas atuh. Urang mah nyanyi mah borah nyanyi hitut ge sumbang urang mah. Borah nyanyi. Sekarang waktu kan dinya teh tuh. Anjir juru kawi ieu. Nah, Kamari panggil di Ciamis. Heeh, juru kawi iya ya. kumaha gitu. Keur nurunkeun keusik tina truk. Kos dianggap kuli we sia teh. Hah? Kos dianggap kuli ke juru kawi kana badag awakna. Wah, juru kawi iya jigana labuh ya. Nah, sia teh. Dibonceng ku motor. Nah, Atuh eta teh. lain dibonceng ke motor aya juru kawi dibonceng ke motor. Iya labuh jigana dina motor ya juru kawi. Ah, teu kitu kumaha? Atuh eta teh botol. Bararoh ieu na yo. Geus adat awewe mah sia teh. Kan kayak ku kancil diurut. Aduh. Atuh berarti sudah Alah, orang Bandung eta. Mohon. Lihat ada orang, ada orang Bandung. Aduh, Rido ya Cep Rido. Atuh tambahan Ah, deui. sia teh. Sia teh eueuh mending na. Ya ada Rido mah tambahan deui da urang ti Ciamis teh dua bensin geus 50-an. Terus? Jaba kempes. Geus Atur nuhun ketang ka urang Bandung. Nya. Kumang kancil katampi lahir batin di luhur disimpen di luhur dina mun-munan dihanap dina pangkonan. Mudah-mudahan si kagentosan rizkina langkung ti nu dipasikeun ka Mang Ya, Kancil. amin. Anu teu acan sok diantosan. Tuman mana mah? Tuman. Hah? Tuman gitu teh. Tuman lain tuman urang mah kitu setelah lain menta. Nah, Ngelingan. Kata marek itu nama karep ari teu era sih. Aya bager eta nu boga imah eta kan udah lebat. anu dinya. Anu dipake istirahat. Heeh. Cenah Mang Kancil bade istirahat. Sok cenah ulah asa-asa anggaplah imah sorangan. Heeh. Bade ibak, bade bobo. Sok tacek si eta nu boga imah eta. Nya bener dihandap. Bager pisan matak urang mah angket tipina rek dibawa balik. Ya, sia teh. Montong. Apa cenah anggap imah sorangan. Urang di imah teh boga TV matak dibawa balik tipina. Hari kamari di Kuningan mana dicarikan tukang rumah makan pedah kumaha. Hah? De apaan lain ke rumah eta pan aya nu keur malam sate. Heeh. Ari urang teh mawa timel arek manggung ka pager eta kalur agung. Heeh. Urang teh beuteung lapar. Nya. Aya nu keur malam sate, ari rumpah-rampah kana saku poho loket teh kabawa. Heeh. Aya duitan. Nya. Ah urang teh dahar we deket nu malam sate. Heeh. Eta si timel teh beak. Nya.
ku haseup sate. Cacakan ku haseupna eta nyarekan tukang sate. Terus Cenah bayar si eta, cenah sanggup beak cenah. Moal aya sono, moal aya haseup lamun eueuh sono. Eta jeung haseupna ge beak cenah kejo bayar cenah. 20 ribuan ya. gitu. Terus Urang teh rumpah-rampah ari teu lila pas rumpah-rampah hitut urang. Kaambaan kuno tukang sate. Ya saha cenah nu hitut cuk urang teh bayar 20 ribuan. Maneh nu ngambeungeun da nu ngaluarkeun mah peureus urang teh. Jadi punah haseup sate jeung hitut cai urang. pinter gitu nama. Kadang urang mah ayeuna mode ini ka ditu sok mawa receh. Ya. Mawa receh. Kamari urang ka wirangan urang. Nah aku mah di Aban ari di terminal sok aya sewe umum gini. lain sewe sih teh WC. Hah? WC. Heeh, sewe umum. WC. Heeh. Urang teh tempo urang. Sope kana ka WC. Ari cek nu jaga WC. Pak, cenah baca ta aksarana. Aksarana eta mah paranti awewe. Tuh, paranti lalaki mah belah ditu. Ari cek urang teh keun we da ieu ge paranti awewe ieu. Coba kemana karep Urang teh ngenog, urang teh apa sakali ngenog pan 2000. 2000. Teh urang mah waga 100 eta pulangan ngenogna ge sakali pulangan. Cenah kitu eta ka WC kuluntang kulinting eueuh teu lila balik deui ka urang. Cenapa kumargi eueuh pulangna jeung we ngenog 100 ribuan sapopoe urang ngenog. Di WC sapopoe urang. Udah teh ditingkuheun teh suku. Daripada tadi bikin urang. Lila teh urang teh geus we ini teh urang teh ka ditu. Urang teh, hah? Kemana? Nya atuh ini ti WC eta. Tu lila pas di pasar aya budak leweh. Bedah naon? Teh Bu, eta kunaon budak leweh? Iya cenah cep cek indungna teh. Heeh. Cep. Keun bae tuh setan. Kan we atuh ka dede ieu. Dede naon sateh? Udah heuh. Kumaha beungeut. Cenah hayang momobilan. Cateh bareng hayang momobilan mani teu kabeli. Karunya ada kabudak. Urang teh pangyokotkeun momobilan, bikeun kabudak. Tah, jang momobilan urang teh. Urang teh bayar we kudu duitan. Ngambek nu dagangna. Nah. Pada dibayar kudu duitan. Atuh heueuh sih jadi mana-mana ge atuh. Apaan urang meulina ge momobilan? Nya. Jadi dibayarna kudu duitan. Udah ada anggar ya saudara mau mobil kan kudu duit bener sateh. Nah, apaan meulina ge momobilan? Terus lamun mobil bener meureun duitna ge duit bener dah. Mobilannya meureun kudu duitan. Ari cek nu dagangna teh keun bae lah cenah dibayar kudu duitan asal nu meulina we jejelemaan. Era dititukeun mah urang euy. Era dititukeun. Dari jejelemaan mah nu suka di sawah. Disebut jejelemaan. Pas saya jeung kenek bedah naon maneh? Urang. Beda kamari terminal Ciamis anu ngomong pada urang di dagang asong. Dina jero beus. Kapan modal si Acum dagang sawo. Nah tuh aya nu dagang rokok. Dagang rokok, dagang kopi. Dagang kopi. Urang teh hayang dagang anu aneh kana jero beus. Urang teh mawa bilik 10 siki kana jero beus. Urang teh tah mawa bilik pas di jero. Cenah aya nu rek meuli, loh cenah bilikna butut. Ngahina sia teh bapak, bilik alus sia teh menang nyieun urang. Lah cenah barutut pas dibeberkeun da eta kalelet kabeh beuheungna penumpang kabeh. Ku bilik atuh heueuh sia teh teh eling udah. Atuh dagang bilik di labeus mah sia teh atuh. Apaan? Batur mah loba nu dagang aku rokok. Urang dagang bilik. Aing asa rada pala laur ya geng yapun datang ka imah. Naon? Tuang toel sia teh kos nu hubungan. Itu gede. Itu gede. Gumasepna mun yang dicatrok gitu. Bae atuh. Sok kira kaul ek naon ngibing tuh jeung rongeng saya kita. Embung lah. Ngomong urang mah deket awewe teh ginggiapeun. Nah, ginggiapeun beda naon teh? Wah, kamari ge basa balik ti Cijulang tah pantaran kieu yo awewe 5an yo. Pas urang balik, wah si kancil cenah urang perkosa. Ku awewe 5an rek diperkosa urang. Terus urang mah rawas untung urangna rido. Urang mah tara rewel enggak urang gitu. Pasrah urang. Burung mah gitu tuh. Urang mah tara rewel. Kang Nur Jamil kadenya mohon ulah ditutang model kieu ya. Tuh doakeun panganten pamegat. Apaan enggak nah teu kadenya
tadi makan Neng Yati ke panganten pameget na doakeun atuh ka lalakina sia teh. Oh, deui. Heeh. Atuh berarti Kapan geus buku 2 bungkus eta? apanya mah ti awewe. Heuh, jangan sabaraha bungkus eta? 2 bungkus. Atuh, heeh, Berarti ti pameget mah acan 2 bungkus deui. Nah, Gitu. Sugan we ka imah ngawarung urang. alhamdulillahnya Cil. Alhamdulillah. Wilujeng Patebang sayang rombongan ringkang pamayang. Di mana Cik ieu? Hah? Di mana ieu? Di Cikencereng. Lain. Di mana tuh? Cisontrol sia teh. Kan? Cisontrol. Ning jorang. Nah, jorang pedahna sia teh. Bieu naon? Cisontrol. Oh, di Sontrol. Aya gitu dengan naon maneh? Sugan di Cau Gedik. Gitu ah. Nambe mang rupi-rupi hiburan. Seueur hiburanana. Aya upacara adat. Upacara adat. Aya Pongdut. kiliningan, aya pongdut. Aya calung, ronggeng. Aya calung. Heeh. Aya wayang. Aya wayang. Nampi sote ngagali sumur. Da teu bisaeun. Heeh. Da arek bisa kumaha tuh? Ah tukang kenang di encon teh juara kahiji tah. Di mana? Tukang kenang bulan kamari juara kahiji waktu diadukeun jeung Bagong. Oh, dianggap begunya. Hah? Nah, Wah, eta mah bahasa di Panganaran. kamari bahasa hari jadi Panganaran. Bahasa di Panganaran. Di luarnya balap kuda. Ah, sadim teuing. Ada sadem bisa teh ah. Ari nu mawa kuda ti Ciamis saha urang? Oh, perwakilan di Ciamis. Waduh, perwakilan Kabupaten Ciamis teh urang da aya balap kuda di Panganaran. Heeh, di Lagok Wah, Jawa. pesertana ti Amerika, Aya. ti Jerman, Australia. ti Hong Kong, Australia, ti India. Urang ti Ciamis kuda pendek. Kuda Urang teh kacang. lah keun bae can teh kuda pendek nu penting meunang cek urang teh. Eta mah panitia pas nembakeun bedil. Wah, ti Amerika seak, ti Jerman seak, ti Australia seak, ti Hong Kong seak. Ari urang geyot di Ciamis. Ah, cek urang tarik menang kumaha kuda lompatna ge kitu. Urang teh nafsu dah hayang lompatna kuda tarik. Turun tina kuda, Terus kemana? lompat ka warung. Heeh. Oh, meuli tarason, Balsem. balsem. Heeh. Oh, meuli tarason urang teh buka si tarason. Kapan kuda urang jalu. Heeh. Tah si tarason teh gelang-gelang kana leungeun. Digasah ku tarason dah kanyut kuda. Heeh. Oh, kanyut kuda meureun panason kudana. Ora beretak teh lumpat mani tarik. Kabeh ka udag urang tinggalin. Cade kumaha yang udah kuda itu kuda tarik ari urang tinggalin. Terus Aduh, cade kumaha itu kuda meni tarik itu. Ingat tarason aya keneh. Oh. Buka tarason, lep kana kanyut urang. Tuh, leak-leak urang mah lain kuda ieu. Lumpat ka balon kecebur. Ripuh panas, jurik ripuh teu kuat. ya Allah. Panas. Geus kitu itu aya wae menemukan teh. Ari teh lila teh ka imah. Ka imah. Kan pemajikan urang lintuh. Oh. Cenah pas datang teh, aa cenah. Nya. Cenah urang arek balap lari, arek jalan santai. Cantai awak mana sakitu lintuh lempang ke jiga entog cek urang teh. Arek menang kumaha ala nu penting mah meunang we. Eta pas peserta dikebutkeun bandera ber. Pan batur malah leutik. Pamajikan urang kan lintuh. Eta lempangna lumpatna geyot. Wah, moal meunang cek urang teh pamajikan urang. Lumpatna ngageyot kitu mah inget tarason aya keneh. Buka tarason, geruan teh pamajikan. Kadieu cenah teh. Naon? Can teh buka rok. Ame tarik lumpat curah. Si tarason teh gelang kana parupuyan budak. Wah eta nu budak beureun panasun, beretak teh lumpat. Mani teak ka kidul, seak ka kaleh, kabeh ka udag. Kabagi jam 12 di pasar. Keur Keur meuli hihit kieu we aya ngageber kieu geber. Panaseun meureun. Ya Allah ya. Ada panaseun. Ya. Aduh. Loba pengalamanana heuh. Guru. Naon? Mangpeung kasaksian ku urang Bandung. Heeh kumaha? Rek odok naon? Kasaksian ku penonton. Nya. Terus? Naon dihitung dia? Lain dibagikeun setan. Pangneruhkeun. Pangderukeun. Lamun kateruh kop ieu duit jang Hendi. Heeh. Si Udin Si Udin boga pamajikan. boga pamajikan.
Pamajikan si Udin eker kereneh 8 bulan. Oh, pemajikan Udin teh reuneuh 8 bulan. Si Udin ke Jakarta. Si Udin ini ke Jakarta. Balik di Jakarta pamajikanana ngajuru cik eta budak geus gede ngaku bapana ka saha. Ya, kasih- Lamun kateruh, yeuh. Nya ka si Udin atuh teh. Hah? Ka si Udin. Kasih Udin. Atuh heueuh. Lain. Alin gua, iya, kapan dia cantina kumaha? Si Udin boga pamajikan. Pamajikan si Udin kereneh 8 bulan. Heeh. Si Udin ke Jakarta. Ini ke Jakarta. Balik di Jakarta pamajikanana ngajuru eta budak geus gede ngaku bapana ka saha. Ka si Udin. Lain. Atuh ka saha sia teh? Lain. Nah. Lain ngaku bapana mah lain ka si Udin. Ka saha atuh teh? Tapi ngaku bapana mah kasih nana. Nah ka si Nana sia teh. Ya ngaku bapana mah kasih nana. Naha? Yo, dengekeun atuh. Bener, Si euy. Udin boga pamajikan. Boga pamajikan. Pamajikan si Udin kereneh 8 bulan. Bener. Si Udin ke Jakarta. Ke Jakarta. Balik di Jakarta pamajikan Nana ngajuru. Heeh. Tah nu ngajuru mah pamajikan si Nana. Dengerin ngaku bapana ka si Nana. Oh, pamajikan si Nana. Anu ngajuru mah. Oh. Ari pamajikan Udin, ari kok ari beki mah hakan. Ari beki mah. Siapa? Model ayeuna kieu. Mah kumaha? Bisa teu ngasupkeun gajah kana kulkas. Carana ngasupkeun gajah. Ada teu lumrah tuh sia teh. Nah, Teu lumrah kulkas leutik gajah gede sia teh. bisa teu ngasupkeun Teu bisa orang mana teu lumrah, teu logika atuh cikeun teh. bodoh. Lah, monya. Bodoh cara mah. Cara ngasupkeun gajah kana kulkas teu bisa. Teu bisa dah atuh geus boga logika kita asup. Bodoh cek urang mah. Cek bidinya bisa gitu. Urang mah bisa. Cik kumaha carana? Mimiti kulkas dibuka. Heeh. Gajahna tuyun. Heeh. Asupkeun gajah, sup, Sup. pedotkeun pantona. Plek gajah di jero. Heeh. Cek ayeuna lamun ngasupkeun kuda kana kulkas bisa henteu? Atuh bisa gitu mah. Kumaha? Buka kulkasna, Heeh. bawa kudana, asupkeun plus tutup kuda di jero. Moal asup. Apa aya gajah di jero? Aya gajah di jero moal asup atuh. Hayang pasedak-sedak dina kulkas jeung gajah. Jadi kumaha tuh kuduna? Nah, kudu nama kulkas dibuka. Heeh. Gajahna kaluarkeun, Heeh. kuda asupkeun, pedetkeun, plek Plek. akara kuda asup. Heeh. Sok lamun dibalapkeun tarik mana kuda jeung kulkas. Kuda jeung ku- si goles ngomong teh. atukeun bae atuh dalen ngaji ieu. Asing ngaji kayak kulkas bisa leumbang kumaha sia teh. Tarik mana gajah jeung kuda Hah? mun dibalapkeun. Secara logika ilmu antara kuda jeung gajah pasti tarik kuda. Tarik kuda. Pasti cek urang. menang kuda. Tarik gajah cek urang mah. Sing kalah kumaha ge. Tarik gajah. Sok tanyakeun ka orang Bandung. Lamun Kang, Dibalapan. kuda jeung gajah balap tarik mana? Hah? Oh, tarik Naon gajah. sok? Hah? Tarik gajah. Lah ada gajah mah Apaan sakitu-kitu. Apaan kuda mah dina kulkasan keluar. Siapa? Tapi heueuh nya euy. Naon Con? Naon con? Naon? Oh, oh. Nah, teu disaeun maneh. Naon? Sok salat tara. Urang. Ngaku agama Islam. Wah kamari mau jumaahan hampir kawiwirangan. Nah, kawiran kumaha sih teh? Apaan di masjid sok aya kenceleng. Heeh. Urang teh memeh main teh urang rek jumaahan heula. Nya. Boga duit 50 ari diasupkeun kabeh eueuh jang meuli udud. Heeh. Urang teh tukerkeun kana receh, sabot nukerkeun receh heang teh adan. Ngong atuh lain hang sih teh. Hong teh adan. Oh. Urang bisi tinggalun eta receh can teu kaburu kana kenceleng. Oh. Salat deket barudak eta kur Allahu Akbar. Allah burusu teh duit rag-rag. Heeh. Eta barudak rek nyokot duit ari cek urang teh ulah jang nu urang. Hampir batal salatna urang. Batal sih teh. Anu batal mah budak rek nyokot duit. Sarua. Nya urang mah teh cek ulah jang nu urangnya teh batal. Batal lamun ngalakukeun pagawean lain dina rukun salatna batal sih teh. Dan teh atuh. Nah, Apaan teh wudu urang mah darusu ka masjid ge. Darusu urang mah. Guru sok salat. atuh heueuh. Mameh salat naon heula? Wudu. Nah, ayeuna arek salat, Heeh. wudu. Heeh. Di situ nu gede. Gede situ Nah, mah. Heeh. tapi di tengah-tengah situ aya bangkai anjing. Heeh. Caina bersih, sah teh dipakai wudu. Sah.
asal leuwih ti 2 kulah sah. Oh jadi sah dipakai wudhu? Sah. Cek urang mah henteu. Nah situ pada situ no gede. Gede di tengah-tengah situ aya bangke anjing. Caina bersih. Bersih. Sahnya dipakai wudhu? Bersah. Nyante. Nanti kumaha teh? Atuh bersih awa cayan awa arek wudhu ku letak mah eta arek wudhu ku letak. Aing hese ngawin si kancil mah heuh. Arek wudhu ku letak. Heeh, tuh digeprokan mun asa atos teh. Oh, lain kaos dia Japati digebrokan. Hah? Naon? Nah, siapa? Cek si Encon kamari pada Pak Haji sukuna potong aya boga masalah naon mana jeung Pak Haji. Depan heuh manda urang hah deh ge pan urang mikir deui urang teh. Poho deui. Jadi mana poho deui. jadi kaingetan teh kumaha duit beurnya. Tah eta. Yang kumaha rokok ti ketua. Atuh da ti ketua merana coklat. Jadi rada kuletnya. Mata rada kulet, mata orang poho deui keur bari mikir eta teh urang teh. Eta da bari muir otak mah. Bari muir otak mah ieu teh. Lah Cil. Hah? Urang sanggakeun we nya. Heeh. Urang istirahat deui heula. Ye. Urang bagi-bagi waktu. Tah, da ieu teh penonton teh aya nu resep kana ronggeng, aya nu resep kana heureuy, aya nu resep kana lagu, matak saeutik-saeutik sewa. Gitu. Insyaallah abi bengi ieu ngapalkeun 10 lagu arek dinyanyikeun ku Kancil. Waduh hebat. 10 lagu penting ieu. Sip. Terus Dengan ku sabeueun nu apal moal jadi teh. Ngan kahayang wungkul. Tah, urang sanggakeun nya keur seueur pemudut lagu. Kancil atuh ka tukang deui. Mangga linggih heula deui nya. Hapunten. Anjir eta tukang kamera kadang-kadang. Kadang-kadang kumaha? Kadang-kadang panggih, kadang-kadang henteu. Heeh. Aduh.